Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abi Keken Priawan di kelas 11 IPS 5. Ngendegna abi dina ieu waktos pada biantara anu temana kabersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru nu dipihormat, sadayana rencangan nu dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu maparin waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa pangraray dina ieu acara. Teu hilap shalawat sareng salam hayu urang limpah curahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para wargina, para sahabat, ka para keluargana sareng ka urang sadayana. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Para wargi anu kusim kuring dipihormat, dina ieu waktos abdi bade ngaduwikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Sabab ayeuna mah urang kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan, sangkan dijauhkeun tina sagala panyakit. Salah sahijina anu ayeuna keur ngaguncangkeun alam dunya teh nyaeta virus COVID-19. Kumargi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Meresihan awak atawa ibak, meresihan kuku, nyikat waos anu rutin, wawasuh panangan anu leres, sareng mun bade kaluar ti imah kudu make masker jeung ngajaga jarak. Ulah hilap oge urang kedah moyan unggal poe. Waktosna sateu acan tabu 10 enjing-enjing. Sakedeungna 15 menit jang urang moyan. Contoh sanesna kangge ngajaga kebersihan nyaeta micin runtah kana tempatna, nyiduh ulah di mana wae, batuk atawa bersin kudu nutupan bahan. Sabab salah sahijina nyebarna virus COVID-19 ieu nyaeta dina ciduh alurang. Saupami sadidinten urang ngajaga kebersihan, awak urang bakal bersih atanapi suci dina sagala kokotor sareng panyakit. Bersih teh hanes hartosna bersih sucina diri urang sareng lingkungan sabubundereun urang. Urang kedah mika cinta kana kebersihan sangkan hate urang ge suci sareng bersih. Hadirin sadaya, cekap sakitu nu dipika hatur, pamungkas ti abdi bilih aya basa anu kirang euteup seureuhna atanapi kecap anu kirang merenah larapna, mugi kersa ngahapunten. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.